nyakitin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bah. Iya, adung, Bah. Oh, aduh, baik dong. Jadi kunci yo. Cara lik. Ayo perlu naon dong. Biasa, Mbah. Masalah budak ngora. Oh, masalah awewe-nya. Mbah. Gampang eta mah, masalah sepele. Tapi mawa syarat. Nah tuh maneh. Biasa, paham meureun kopi atah jeung rokona. Siap. Tenang, Mbah. Eta mah disiapkeun. Tenang. Ai karek cai panas mah. Ulah sieun, ulah panik. Ayo dimbah ge. Ih, panetan dukun parah amat. Udah cek panas doang. Jadi ragu aing. Ulah salah sia. Eta dukun kemarin pas menang turnamen. Tujuh leuh ku sia. Piala. Menang juaranya nah, juara kontes dukun. Oh nya. Ang kitu mah mantep latih dukun dia. Saya juara kieu. Makana sia ulah gagawa sia ka dukun ieu. Sembarangan dukun masalahna. Bok tas ya Batman pindahin gue aing. Mantep oke yuk. Pura-pura anak kebui. Nah, rezeki anak soleh, cogam tau budak duaan kolot-kolot gedek beking di cogaman. Haha, jadi mah paletinan. Haha, Lekman, Harun, dek beking di cogaman. Hahaha. Tuh, aya bae teh markodis idena. Duit geus nyekel. Kenalnya. Ayo, kan sakedeui lek palekin. Beli kado jeung melikeun mumuy. Haha. Aduh. Hahaha. Sok hayang seuri aing lamun inget kamari. Carogam jasa tuh budak duaan, tobang kageh. Wah, jadi mah yo Valentinan jeung Kokoy. Jalan coy. Aduh, nih kepala gatel banget. Udah malah di rumah teteh sepi banget, mau dicariin kutu juga. Muy. Naon sih gegeruan bae? Kesini dah sebentar. Tumben si Adi dia, kenal si Adi dia. Atuh pengen main be ke rumah teteh gua. Tapi orangnya pada kagak ada, sepi rumahnya. Moy, tolong dong cariin kutu gua, pada gatel banget nih. Atau emang dasarnya be sama yang di siaran. Aing ge geus botakan tahu Rusia. Kena marah kabur kutuna.
PA lu mah Moy, ngomongnya gimana baik. Atuh kalau gua dibotakin bukan kutu doang yang kabur, cowok-cowok juga bakalan kabur. Takut sama gua. Atuh baru nagis yang mantul aku iya. Waduh, masa depan aing tuh. Untung syarat didukun geus dipake ku aing. Nek lempeng ah. Bari pura-pura teu nyeuleuh. Pasti nyarana bakal ngudag-ngudag aing ya duaan. Bari ngomong, Alek men, hi. Akeh, mantap lah. Mana laki-laki pakai cawat awewe, aneh amat. Ah yang bener Moy, aneh amat. Lah iya, stres kali ya tuh orang. Ih, panang lewat yang sirikeun sih, lain diudag-udag. Apa yang make cawatna salah merenya? Itu beres ya. Apa yang salah makena merenya? Papang Jawa Jakarta. Hese emang ayo jodoh mah. Gimana ibarat hatimu? Untung aing geus make ti dukun. Jadi aing sepede katimu ge. Pokona mah aing mah lewat aing mah anggo papang ieu. Pura-pura teu wau aing. Geus pede jasa aing pede maksimal pokona mah. Katimu orang Jakarta. Oke, pokona mah menyanang geus ngudag-ngudag aing ya heuh. Sabari kegeroan ngudag-ngudag. Harun, tunggu aku, Harun. Pokoknya mah, seru jasa pokoknya mah. सर को घुमा ले राउंड पैर जरा अप डाउन कितनी सी ये बात वे वो बंदा ही क्या है जो नाचे न गाए हाथ में तू Orang Jakarta mah yang serikan aing kitunya. Lain yang udah atuh. Waduh. Bawa aing dikerjain di bae aku bebeung markojis. Aram jadah ta markojis ngisi-ngisikeun aing bae beheungna. Kenalan sih ya, doaan ge aceu bae. Sel Pak, biasa sel ya kan ngunduh kutu. Sel, tadi papang jeung lalaki aneh loh. Aneh kenapa, Sel? Aku geus gede ge ngaca bae. Baju nu lebih aneh deui nya tuh sia. Eta lalaki mah kecenget awewe. Garetek aing mah nyeuleun age. Like man lain sel. Lain tuh gua. Tadi aya lewat ke dieu, like mana tama. Sarua make cawat awewe keneh. Aing teu kuat jadi reserian bae jeung kokoy hokoy. Heeh. Lagu apa tahu tuh si Lekman aneh banget.
Emang sara rial boga babaturan, nyarogaman aing doang. Sial emang ke, ngaromong doang amis. Ngomong segala dukun, bagus lah. Dukun kerpire lah. Wah buktina, masa aing pasambrek jeung awewe orang Jakarta. Boro-boro ngudag aing, malah yang sorikeun aing, mang teh bebek doangan. Kumanya, aing geus kieu sih. Isin aing sumpah isin jasa. Insyaallah. Jalaran. Ya, jangan. Jada. Sial yo, sana mindahkeun cukang sih. Penyaoker. Kita radar. Tadi jauh batur ya mah. Aing jadi masalah di bae. Pusing aing. Sial ya. Kerda deket adat kieu cara HP jasa. Masih henteu percaya aing. Eta awewe Jakarta henteu ngudag-ngudag aing. ओए डांस पे चांस मार ले ओ सोनिया डांस पे Astagfirullahaladzim. Ngalamun bae hirup. Siap. Kagetan bae. Siapa tuh kudunya kagetan? Keur naon? Ai kemarin di dieu bae wan nolongan. Ayo tolong. Naik ya, ayo. Ikhlas amat. Hirup aing, ada kararasal. Saya kok nanti ngalamun bae kan eles saingan jeung aing. Geus lah, amun kitu mah, orang eta orang Jakarta jeung aing bae. Isin jasa aing rek baeuna. Ih, sina pangeper ya. Saingan jeung aing. Ih, serius, poe ayeuna aing isin jasa. Atuh bayangkeun ku sia. Aing tadi kapanggil orang Jakarta. Eta awewe orang Jakarta. Boro-boro mudag-mudag aing. Mas eta awewe malah yang serikeun aing. Yang serikeun jahat. Coba seri, aing ngomong serius. Lembok kerjaan lah. Emang disindirikan ku naon sia? Iya meureun ye, gara-garana nu mantok orang Jakarta nyeli aing disengserikeun aing. Iya ye, gara-garana sial. Gara-gara aing make cangcut di dukun. Waduh. Naon sia ngomong waduh segala? Ayeuna naon ieu sia? Ai ulah. Besar bajang aing. Ieu naon ieu? Ai cek. Ai dak sarua jeung aing. Ih, henteu aing mah. Amaing cowok naon, make cangcut awewe. Ai ieu naon kunyuk si ai lain cangcut ya naon ieu Ya utang. Ai ngaco sia. Tadi Jujur. Run, kata di gaeng katimu kokoy jeung mumuy. Beak aing disengserikeun. Kok bisa sarua kitu jeung aingnya? Emang sih dibawa ka dukun mana ku ado? Eta dibawa ka eta Cilempet. Ai coknya masih bagus cenah ge. Atuh sarua jeung aing eta ge aing dibawa ka Cilempet ku bebeungeut margoji. Apa buat orang kerjain merenya ku budak ti luar. Bisa jadi yo. Pokoknya mun katimu jejak aing. Ayeuna kieu bae. Gila ya. Pokoknya kieu bae. Apa orang kerjain eta budak ti luar. Ih, oke. Ayo, dek cas aing mah. Lanjut aing nu ngobodalan gede ge. Aman carana kieu mah urang ho. Duit geus beak gede. Menang mah henteu tawa we. Atuh mari kerjain deui ku urang. Bener. Jadi yo. Kumaha? Ayolah. Tapi kumaha cara ngerjainnya nya ka budak tiluan? Kumaha nya? Aha, aku punya Edi.
Edi dina ide meureun hidung. Oh, eta maksud aing. Ah, tunggeus lah atur bae kumaha cenah. Yang penting mah urang kakerjaan beta budak kok. Saya nyambung, adi aing. Nah. Ai, itu mah brilian. Mantap pertama tuh. Cocok sama aing. Mantap. Atuh heula, saha deui? Emen. Pinter oge sia. Cak aing otakan sia. Woi, sembarangan we. Iki ge otakna yo. Kada yang tersadik. Ayo tunggu sih. Setuju bae mas, setuju macet sia. Oke. Ayo, berangkat. Hei tukang ojek, tolong anterin saya. Mang, orang ngilu mangkalinya. Dong ojek sih ya. Oh, Mang, menang tak? Lawa ka mangkali disya, Aican bisa mau motor ngebut sabari di kancistang mah. Amun geus bisa karak, boleh mangkali dia. Ih, Mang, pana amat syaratna. Tuh, ada musuh. Ayo sing, sadek mangkal. Balik aja sing. Astagfirullahaladzim. Jelema apa saya ternyata? Aish. Dasar tukang ojek, sadar! Waduh. Pamane ojek jipi. Atuh ieu ojek golomang. Mang, ojek mah. Waduh, kumaha ya? Aya ojek kolomang doang. Ojek jipi na eueuh ngaleungit, naonna buaya ya. Aduh, kumaha nya? Anggeus lah, jadikeun bae daripada eueuh sama sekali lo kan orang ngetug. Paterpong he. Ayo, boleh. Oh, ojek ya orang. Ayo, Mang, naik. Waduh. Itu yakin aing. Sarua aing kita yakin. Geus lah, aing bae nu awal. Cing. Letik-letik aing jadi tukang ojek sih. Action. Biasa paham meureun kopi jeung rokona. Cut. Action. Kelempang ah. Bari-bari pula teh nyeuleuh. Action. Ai. Bingung aing. Ih, bener-bener bingung. Action. Apa yang kuman? Wait. Action. Atuh pengen B. Aduh suka lupa. Action. Tapi nggak ada orang. Itu tadi apa sih? Itu orangnya pernah kagak ada. Action. Pernah dicariin aja. Garetek nyelun aja. Action. Ha, lagu apa tahu tuh si Lekman? Apa tadi? Cut. Action. Action. Haram jadah sama Markojis. Ngis-ngis. Kena. Ente. Emang cowok aing cowok naon? Action. Mang, pernah Mang Mangkal, lagi. Action. Astagfirullahaladzim. Dasar ojek. Belum. Mau Action. motor sadag. Action. Mau motor kenceng yang dasar tukang ojek. Action.